Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala naon kaunuhu aliman sifat kaunuhu aliman kaunuhu ayana Gusti Allah eta aliman anu uninga wa sareng ari itu kaunuhu aliman eta sifatun sifat lahu ta'ala milikna Gusti Allah ta'ala azaliyatun anu bangsa azali itu sifat mugoyaratun ngabedaan itu sifat lil ilmi kana sifat ilmu lakinna tetapi na ari itu sifat kaunu aliman eta lazimatun anu misti lahu kana sifat ilmu wa sareng ari itu kaunu aliman eta amru tibari urusan anu bangsa itibari laisa anu henteu aya lahu eta tetep dina itu kaunuhu aliman tahqiqun nyata fil khariji dina buktina bal pinapsihi balik dina datna itu kaunuhu aliman wa pidihni sareng dina hate pakot ngan sakikituna wadiduhu sareng ari lalawanana itu sifat kaunuhu aliman eta kaunuhu jahilan kaunuhu ayana Gusti Allah eta zahilan anu bodoh wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana tetepna sifat kaunuhu aliman eta dalilul ilmi dalil sifat ilmu wa in sita sareng lamun karep anjeun kulta maka ngucap anjeun wa dalilu sareng ari dalilna ala wujubihi kana wajibna itu kaunuhu aliman lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala eta anal kauna sanya na bukti na itu Gusti Allah eta aliman anu uninga eta lazimun anu tetep likiamil ilmi kana tetep nasifat ilmu bihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wahai suwajabat sareng dina sakira-kira wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon hadihi sifatu ieu sifat istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah ta'ala naon didduha lalawanana itu sifat kaunuhu aliman wa yajibu bihaqihi ta'ala wallahu alam bissawab.